alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang beak geus teh geulis lamun geus kos kitu ngomongna beak malaya didukuh mah kula kawari kadukuh di Garut 10 mobil bus dukuh teh ternyata leuweung geledegan aya hutan sancang eta teh eusina mau melulu asana didukuh ieu ge moal pati beda mau melulu aja ngan bentukna we kos karari atuh ada mau kene eta awewe geulis tapi asal kawin besa lakina naon ke dikawinkeun deui sapeuting kaduana pae kawin deui jageulis ieu sapeuting kaduana modal jadi adu kuat tak kawin jeung awewe eta dikamasankeun bareng geus kawin paeh akhirna dikamasankeun ka masyarakat mimiti ka tukang ojek sia dek kawin jeung nu geulis bari anak raja nu mana anu geulis teh anu lamun kawin paeh eta jejedis aing sarua jeung aing kawin ka diga micen awak aing teman bong aing mah kajian geulis tukang ojek pabe teh daekeun sugan ku ari mah ka polisi ya. Polisi mah kan boga pistol kabeh ditawarkeun ka polisi imimiti polsek polres polda nyaraun kabeh eta anak raja teh geulis teh mah pohara ngan asal kawin paeh kabeh polisi ditawaran cek polisi mbuh aing mah kajeun teuing nu di imah jore ge maning nu di imah bae aman ceknya daripada aing kawin jeung nu geulis sugih paeh teu hayang polisi embungeun kabeh TNI sarua embung kabeh ka bangsa pejabat embung kabeh ge teu daekeun geulis aya dinyana sugih aya dinyana tahta aya dinyana oh di istana atuh cicing ge tapi kabeh embungeun sebab kacaritakeun asal kawin paeh kan nasib jore ta kos kitu tah jang naon mamawa geulis jang naon ulah deuk nanya maningan geulis haju kawin kanu jore atau maningan kasep urang teh tapi boga pamajikanna jore maningan urang jore pamajikanna geulis maning mana hayu coba yeuh urang boga kasep tapi barang boga pamajikan jore haju urang jore tapi boga pamajikanna geulis maning mana siapa nih jorenya atau emang terlanjur jore meureun nah tapi Allah maha adil lamun urang kasep biasana boga pamajikanana jore lamun urang jore biasana boga pamajikanna geulis urang pendek biasana pamajikanna jangkung urang jangkung boga pamajikanna pendek maha adil Allah lamun nu pendek kawin jeung nu pendek anak korban
atuh bekas jadi bola bisa. Tah eta lah keadilan Allah luar biasa. Nah ieu geus dikamasankeun ka mana bae awewe anak raja nu geulis arembungeun kabeh ge. Aya santri balik di pondok ngalamun. Aya nu nawaran, Mang. Kunaon? Mamang daek embung kawin jeung anak raja. Anak raja nu mana ye? Anu geulis teh ya. Anu mun kawin paeh bae teh. Heuh bener eta. Oke. Kula hitung heula ceuk. Santri mah biasa jagong hitung nya. Daek paeh embung salamet. Daek paeh embung salamet. Daek paeh. Daek lah paeh los lah. Daek aing mah. Nekat da santri. Nekat daek geus. Bebeja ka babaturanana bahwa dekawin jeung anak raja nu geulis. Babaturanna ceuri kabeh. Berarti aing kapagi jeung sia paling ge saminggu deui. Beres sia kawin geus, aing selesai. Bebeja ka indung bapana, ceuri kabeh. Indung bapana, ceng, emang eueuh deui. Lain kitu ceng. Jabejana asal kawin paeh, asal kawin paeh. Kieu mak. Kuari malah emak jeung abah ridho ke hitung-hitung nganterkeun kula ka kuburan bae. Aduh. Itu sabodo sia geus nekat gitu mah. Geus mak lah pokona kitu bae. Akhirna tuh sakumaha nu dipasinikeun berangkat diiring ke istana kabeh careurik timimiti indungna bapana uakna mamangna tatangga kabeh nganterkeun nyana ka istana nu bahagia kabeh careurik sasalaman ge geus nangkep geus kieu geus kitu selamat tinggal cek nyana diri ke istana atau orang kampung ke istana oh kos kiai nu kamari ke istana teh teu parantes ka deuleu ieu kitu ngabesan ke istana sendal jepit sebelah lain orang kampung dukuh atuh ke istana oh kadanan ku make batik seragam jas henteu nini ge ilu bari kutang nagenges talina hiji hideung hiji beureum ieu bacakna lain dekanterkeun nikah aing mah dekanterkeun paeh kabeh sakampung milu kabeh babaturan lagi geus sekarang geus nekat aing mah kuari paeh ke paeh ji sia mah kos perang bae langsung ditikahkeun beres ditikahkeun dalahar bali geus indung bapana ge dulur-dulurna geus eueuh sama sakali anu cicing di istana geus kabeh nganggap paeh sapoe didenge-denge bae ku masyarakat jeung ku keluargana aya eueuh dongengna ieu paeh biasana jaban baheula mah asal nongkrong betah paeh ieu geus gadadengkeun tongkrong asal istana tong 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 nah geus innalillahi berarti poe kahiji tongkrong didengkeun eueuh poe kadua eueuh poe katilu ge eueuh keneh budak aman ieu teu paeh aman kaget kabeh ge kumaha indung bapana mah geus ngadanengkeun tongkrong bae tetep teh horenganan encan begitu maleman kaopat santri makan biasa kamu sholat beres di musola sholat
balik ka imah. Masya Allah, eta pamajikanna geus siap tempur, geus teu make jeroan-jeroan. Sesegitan ti mimiti minyak duyung. Datang ke internet dipake kabel. Ya lagi barang asup ka kamar teh, Masya Allah, paeh mulai gitu. Jadi lain memikiran happy, lain memikiran sesenangan, kalau mikiran paeh mulai gitu. Paeh mual malam ieu cekeun aing. Asana aing isu kabejakeun cek. Ina malah mikiran paeh mual. Moal aya panganten di mamana ge nu mikiran paeh mual aing, paeh mual aing moal. Nyana dieu ku di kamar kieu. Kaluar deui. Akhirnya diuk dihareup di luareun kamar. Cek pamajikanna ka geus penting ayeuna. Kos kuari bae cek panganten angel ngariung cek ya. Bukan Kinurjaya kebal. Panganten bos lain deui. Ki uci lama amat sih katanya. Nah, nyana keur ki bae panganten geun geus ka besi geus siap sare atuh geus penting ke. Engke teh keur naon Kak? Wiridan. Santri kan beda. Nu diwirid poho sugan teh mah tasbih zikir paeh moal paeh moal paeh paeh moal tidak salah wiridan biasa baca tasbih sholawat lain malah kadienakeun mah bareng geus liwat ieu teh nu kikieuan aya asana paeh asana paeh asana paeh asana paeh asana paeh geus dikir-kir ya. Cek gara aing ye kawin ku kawina tapi aing puyang cek bertahan ge aing can sare ieu sare meureun aing sarua barang keur kitu-kitu jol teh ayam jelema jangkung gede make jas wah ieu masalah ieu. Sia coba-coba kawin ke anak raja ieu teh nyaho sia aing raja jin anu aing resep ke anak raja ieu saha bae nu wani kawin ke anak raja ieu dicekek wae aing rek nanya ka sia-sia ngajedog di dieu naon henteu kula mah teu geus kawin sianya encan cenah santri. Sia bohong aja, ih temen geus kawin ge di kamar, kula mah di luar. Bener oge cek cenah. Eleh jin. Adena geus teu ka kamar. Cek cenah aman aing adena teu asup. Mun aing asup geus aing bae. Aduh, aing adena di luar. Bener sia encan kawin. Ih atuh kula di luar pan ieu. Aman men. Alhamdulillah. Masya Allah. Aisyah henteu kawin mah jeung can kawin aman ngan sia ku aing deuk diajak jalan-jalan. Ih, jalan ka mana? Ulah loba omong. Aing raja jin di dunia ieu. Ya. Urang lelumpangan leuleum alam dicekel bae teh huluna. Biasapun kajas tinggal huluna benok sakumaha manuk peking raja jin langsung hibersa tuh dulu kota Jakarta tuh dulu istana tuh Jokowi tuh tuh polisi Tito oh tuh panglima tuh panglima siapa panglima
Gatot Subroto. Lupa. Tuh yang kecil aja Nasir tuh. Kita lupa. Terus ke laut, ke gunung, diajak jalan-jalan. Cak Raja Jin kagok caknya naik. Urang naik ke luhur langit. Naik ke luhur langit. Wah. Cak santri bahaya ieu. Bahaya tuh caknya, waduh. Begitu naik ke luhur langit, aya nu keur wiridan di luhur langit maca babarengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Horeng malaikat keur wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Eta Raja Jin barang ngadenge suara la haula teu berdayanya nah langsung kelepes. Wah, cek santri aing paeh yeuh. Raga aing ka jeung kumaha ge. Bener teh kana guprak ka handap. Pingsan Raja Jin. Santri mah tuh kok mau pingsan biasa. Kagak. Bangsal 5 menit 10 menit karak robah cage. Masya Allah cak santri. Orang para insan ya. Di dulu Raja Jin masih pingsan kene. Nah, senjata ya. Berarti ya patalukana lahaula ya. Ya sia ku aing. Bener baik. Begitu eta Raja Jin hudang heut bentak neuleuan mana si santri yo, mana si santri. Langsung santri hudang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh pak wae Raja. Nah, sia. Langsung dia lompat ke istana. Tok. Saya cak nugelis salaki gegeran ieu geura. Geran buka. Gegeran cak yana. Langsung dibuka truk langsung ditangkep. Wah. Terjadilah malam pertama. Masya Allah. Encan hasil makosid. Encan hasil maksud Raja Jin datang. Oh, ternyata sia horengan geus kawin. Cekek sia ku aing. Eta keur tanggung ge hudang Raja Jin. Eta santri macakeun la haula wala bari nunjuk leluhur nunjuk handap nunjuk. La haula wala quwata illa billah. Eta Raja Jin ngagolepak deh. Raja Jin ngagolepak nyana naik deui. Reset. Kakarak ge naik deh Raja Jin hudang. Hudang deui nyana. La haula wala quwata illa billah. Golepak deui nyana naik deui. Beres cek Raja Jin aing ngeles. Geus atuh pabajikan aing jang sia. Teureun-eureun aing puyang deui cakeun. Gas. Kuserahkan istriku kepadamu wahai santri. Engkau mau kemana? Jangan ganggu aku lagi. Aku mau ke negeriku. Di mana negerimu? Negeriku adalah di hutan dukuh. Ya sudah salah. Langsung aman. Malam eta malam biasa tuh naon kitu ngaranna malaman pertama. Aman biasa. Isukna biasa mararandi. Ngarokok di Samsu. Santri atuh. Diarintip ku kabeh. Raja ge ternyata ngintip. Minantu ieu teu paeh cek cenah. Raja ge ngintip. Aman minantu aing nu ieu. Isuk-isuk nya ada ngarokok bae. Tuan Raja kadinya ieu si aslina apa bobongkong cek cenah. Aing mah geus teu asli doang ieu minantu cek cenah ieu. Ternyata asli. Aman. Mana jeung bapakna datang ke istana maksudna ngalayat geus tiluna panca. Waalaikumsalam.
sasalaman ge teu jadi asli sia apa jurig deh sia ieu ulah kitu bah ieu kula asli aing teu mungkin sebab kadengena tiba lagi kawin paeh kawin kaya sia ieu aman kula mah boga antina bener sia kula pan mesantren pokoknya aing ngaran-ngaran santri mah bah dikelek wiridan dibitis wiridan pinuhi awak kula ku wiridan nu madak aman nu bener sia masyaallah ayeuna tuan raja dulur-dulur bapana mana nanggapnya anak sia bisa aman kieu ternyata orang pemajikan kula ieu geus dikawin ku raja jin resepkeun jasa saha anu ngawin ka anak raja dipencet parae dicekek parae aisyah teu kacekek kula ge diajak ngalalakon ka langit ternyata malaikat keur maca la haula wala quwata illa billahil alil azim akhirna eta raja jin nu mawa kula teh leuleus raga pinsan ku kula dipraktekkeun alhamdulillah setiap ku kula dibacakeun la haula wala quwata illa billahil azim jin tersebut leuleus teu berdaya jadi kula aman alhamdulillahirabbil alamin tah nu mantap urang kuari dekal leuweung geledegan macana eta bae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim nureuneuh ulah sok make paniti sok pada kieu paniti sok gede kieu dekal luar ti imah bae di dieu sapu nyere di dieu sapu duk masyaallah pengki dibawa cak jurignya batur aing ya teu kudu geus bari mah bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim iyalah wiridan nu paling hebat raja jin ge eleh raja jin eleh urang di balai desa kan jin melulu kan di desa bacakeun la haula ku urang asep ya jin ya la haula wala quwata illa billah cak urang asep teh kudu dibacaan kos kitu aing mah geus luluh cak ngana orang dekat kecamatan camat kan jin bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah dek ke polsek urang ke polsek campur jin jeung jurig teh mah bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah tentara jurig teh kira kiai ge kos Nurjaya baca jurig sarua bae bacakeun la haula malah maka celinakeun la haula wala quwata illa billah pan sia kaceli aing jurig sia aman bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim malah lamun diwiridna 1000 sapeting la haula wala quwata illa billahil azim wiridan walid la haula wala quwata illa billah masyaallah ujianana mun 1000 7 peting berarti sabaraha 7.000 mun aya lalaki hayang ka awe embung bacakeun lah haula jadi pelet kan tiupkeun beres guys puyeng ujian lamun awena teu puyeng nyana nu puyeng ngan tetep ulah pati loba teuing lamun dek diwirid nu loba kudu boga guru khusus sanajan la haula wala quwata illa billahil alil azim hampang ringan tapi lamun dek diwirid kudu boga guru lamun teu boga guru cukup ba'da salat mun lobana 100 lamun teu lobana 7 paling tidak 3 coba kira-kira Ki Nurjaya milih nu mana ya milih nu 100 apa milih nu 3 potongan 3 lah kos kieu guys la haula wala quwata illa billahil aliyil azim awewe lamun teu nurut ka urang berarti ajurigan kan
urang boga pamajikan marah bae kan lainnya nu marah jurigna nu aya di jero hate aya juriga cekal ku urang pundakna naon Kak cicing sia dicampe ku aing boga kira-kira aing ngira-ngira ieu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim masih keneh bae la haula wala quwata illa billahil ciduhan tuh cak jana geus obat teuing ciduh ieu bae cagir jana manjur la haula teh lain lalagaan manjur tempat-tempat sangar eta pamajikan marah eta lamun pamajikan geus dibacaan la haula wala quwata illa billahil azim sadar moal marah sebab nu marah lain dirina nafsu nu ditumpakan ku setan usir setan aku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim seringan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim lamun urang terus bemaca la haula mun boga guru tapi engke bisa dibukakeun hahalang-hahalang plek urang misalna ka kuburan haju kadeuleu beta ji pocong jata mah kunti anak kadeuleu pocong kadeuleu teu kudu wiridan la haula ge atuh kos kitu haju kadeuleu bae ieu aya di kuburan mah kan mentak ieu la haula teh bom ieu teh naon ngaranna hiji wirid palanti naklukkeun setan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngan lamun ku urang geus diwirid da urang ayeuna kaleuweung ka tempat sangar maca la haulana 20 hiji ulah napas